ngaliwat heula momen Milangkala ka-13 di Saripudin ngaliwat dari rek buyang lagi bagi-bagi tugas Bojes ngisikan pamajikanna ke Arab doh. Oh iya mersihan lauk iya chef bisa meracik masakan ikan geprek ikan geprek barudak musawarena keur ngalasulu ngumpul-ngumpul lelasulu kurang acarana ngaliwat tadi keur ngisikan jeung mersihan laukna ini keur ngalasulu jadi Munyil channel murang kalina kreatif tuh Opik ngalasulu Kang Dodoy ngalasulu ini kan mau nyiapin kayunya buat ngaliwat bukan kan? Jadi orang ngaliwat lah bermandi bisa dijum bermandi yang heula cenah ngaleungikeun endog dina jeung tarigu tunggu masak heula nya oh lagi masak ngaliwat anak-anak lagi menunggu nasi liwetnya matang anak-anak masih beraktivitas ada yang renang di sana ngaliwat kene tungguan can asak ngaliwat jeung naon cenah Jes jeung goreng jengkol mantap pakai sambal favorit goreng jengkol Bismillahirrahmanirrahim kate acana urang tuang ieu liwat mudah-mudahan cing barokah cing manfaat anu dituju ku urang sadaya mudah-mudahan tercapai cita-cita cing laksana ayeuna syukuran Candi Saripudin Milangkala anu ka-13 mugia cing janten murang kali anu soleh karena cita-citana cing laksana deui keur urang sadayana anu ngariung di dieu cing dibabarikeun ngarah rezekina cing dihampangkeun segala urusanana cing jadi budak anu saroleh sainung bapakna mudah-mudahan mulai ti ayeuna cing jadi budak anu saleh amin ya rabbal amin kata acana urang tua urang ngadoa heula bismillahirrahmanirrahim amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adabana amin ya rabbal alamin mudah-mudahan Munyil channel cing seueur subscribe-na nya cing seueur subscribe anu nga-like na seueur nu nontonna oge seueur mudah-mudahan cing janten hiburan anu menarik kanggo penonton Munyil channel hatur nuhun kanu parantos subscribe anu teu acan mangga subscribe heula oke Munyil